nah kieu penting ayeuna maing. Rek aya naon kitunya. Tadi si Ane telepon kan neneng penting ayeuna rek datang jeung bapana sekalian jeung Amin. Ah, anu bener sih neneng. Oh, Atuh apa? teu ngabaran ka bapak. Tadi neneng arek ngabaran ke bapana sare da balik di kebon. Heuh nya. Bapakku naon heuleuh. Bapak bingung. Bingung kunaon, Pak? Pan sia nek kawin meureun heuh. Atuh pan sawajarna meureun neneng kawin. Kayak bapak sorangan meureun di imah. Atuh pan sawajar amun neneng kawin pasti iru jeung salakina, Pak. Heuh nya. Meureun ieu meureun geus jodohna sia nya. Heuh, Pak. Kumaha deui atuh meureunna lah. Ayeuna mah neneng minta hampura wae ka bapak. Mun neneng loba salah, minta dihampurakeun, Pak. Heuh bapak ge minta hampura ka neneng meureun sok nyarekan, sok naon heuh. Heuh. Hampura ya, Pak. Heuh geura siap-siap weh neneng. Heuh, Pak. Astagfirullah ya para rusing aing ieu. Penting ayeuna arek ngawinkeun. Boga duit sakur 30.000. Nanti si Among deh. Ditungguan si Among. Teu datang. Kudu ngomong naon anjing ka bapana si Nenek. Hah, pusing aing. Kunaon pangaheuleuh? Parusing bapak. Nggak siap can Enggak siap. kopi agar pake ye ladi lamunan wae Atuh pamerenan bapak. Parusing teh kumaha teh nyekel duit mah. lain kamari ye si Among aya ngaturkeun Ngaranna amun aya kieu duit kur haya 30.000 kamari teh. tuh nya saya mah aya heula we ayeuna mah Mayar amil kumaha? Kebon eueuh nu meuli. emang sih Mudah-mudahan ngarti teh kitu nya di pihak sini namanya mudah-mudahan. mudah-mudahan amin Papa mah kopeh ieu. pake Pan di dieu nya kawin lagi meeting open make kopeh ya. pake ku Bapak pada bapak pakai topi dah. heh Tuh bapak kasih kita hitung guys. Yuk. ayo Atuh pak ieu lah atuh mana mundur mana? Bokor wae. Jeung bapana jeung Amina.